Bapak maneh waspada cepot. Ih, waspada permana tinggal Bapak abdi mah sia. Saur pun bapak teh cenah bujengan katu bisi kumaha onam. Aduh, waspada Bapak maneh cepot. Kumaha wieu oge sing cara abdi teh ilmu mah. Ngan bangga puasana teh cewon. Oh, teu ngaleg-leg bal voli 7 bulan. Nah, ngomong teh, aduh nuhun Bapak. Sawang Sunaraden. Mang tiasa ditulungan dina waktos ayeuna. Hampir we kana batu anu palih dinya. Lamun teu kajewa momongan sakedik. Nuhun. Naon anu jadi marga lantaran? Naon ieu anu jadi marga teh sing? Naon nu jadi lantaran? Ari mang teh kautus ku tuang rama paman. Parantos apa kaula? Eta pangna salira paman ragrag hareupun kaula. Mang teh penak sareng hiji punggawa. Nyaeta punggawa teh ti nagara Ujung Maruta. Utusanna Maha Prabu Ludra Jenggala. Maksudna bangsa jin ari maksudna pikirang sareng ti langkung. Nyaeta maksud ngalamar bebene salira nen pergiwa Edon. Lu Gusti saha ari kakasina teh Patih Lodrapati. Lodrapati Wong Edan. Amak munnya kabogoh dek direbut batur. Moron. Aduh, dewek oge baheula kitu basa kabogoh dewek direbutin lu. Nok begitu kulan. Demi Allah harita geus bobogohan geus tuker cincin. Harita teh. Ngan direbut ku operator dulu. Oh, demi Allah nyeri hatena geus 7 bulan euy. Can kumaha engkus. Jadi nu kumaha engkus dikawin ayeuna teh popocongan dewek teh. Teh kitu kan? Jeger sumahnya ge. Aduh. Kitu. Waduh, nuhun banget. Saha Patih Lodrapati. Tepino. Hei, Sumitra. Kening eta Raden. Wong edan eta huan. Lu, itu ning gan itu tuh. Gan itu geuning jigana. Ieu. Balik. Kaget kunera Ningali. Kaget kunera Ningali. Lelera pingkang kasranok satengah ing marga. Satengah Ing marga. ya. Wow. Berwes ieu. Mun jabring kitu bangsa naonnya? Wih, Ieu pisan Raden. Ieu Konggawa. Wih. Sumitranya. Ieu pisan Raden. Kadi kereta si Sumitra diu. Isi wae. Kelana. Sajen. Bisi teu pangaran kaula Gatot Kaca. Ari ieu saja. Niruwas euy. Mun tipe kolotot kitu lamun wanieun dewek dibanting. Heuh. Kuring sieun. Kuring saha? Elias. Jago tinyu. Tinyu. Abdi saha maneh? Heni Purwanagara. Uluh eta ngaran. Hade gitu aya ngaran hayang nu alus aya rupa orang ngonyol teh irung tarompet. Aya eta irung kutil. Nya aya putih molong. Sia. Gusti saha ieu teh? Saha sih je? Bener anjeun anu ngaran Patih Lodrapati. Ha? Bener anjeun anu ngaran Patih Lodrapati. Memang urang nagara Ujung Maruta. Memang utusan saha? Allah utusan Maha Prabu Ludra Jenggala. Maksudna ngalamar. Ngan pangih di jalan jeung isi Sumitra ieu. Tepi ka wani-wani ngahalangan kana maksud kaula. Cenah eta si Sumitra teh nyaritakeun yen pergiwa teh geus aya nu boga. Nyatana sieu gaca cek kaula
teu bogoh kakak bogohna tapi bogoh sote ka pergiwana. Edon sia. Uluh, weuh panuju sia ditonyok ieu. Bangsat. Totonyok kitu sa. Bisi teu apal nika. Da ieu pisalakina pergi wae. Tah ieu pilebeunana ieu. Waduh. Bang sawer. Jelas ieu. Ah, kuring parajina. Waduh. Can runuh-runuh acan juga paraji belagu. Oh, Mangin tukang beluk. iin dek beluk tuh. Jelas. Coba dek kumaha. Oh, anjing Gatot Kaca teh. Memang kaulah Gatot Kaca. Kurang ngajar pisan. Dek kumaha? Dek dipasrahkan pergi lamua. Kapaksa kaulah. Tadi nek ngalamar, ayeuna di jalan lintang tikul dipaling eta we. Edan kasar itu. Coba-coba lamun hayang ka pergi wa pecahkeun heul dadakeun sapakatuh. Pegatkeun puk sabar, kaluar getih satetes, amakan sadami kaluar nyawa tina daga. Tegana, aku si tega. Pati, aku si tega. Maju. Kene ku abdi gan cicing. Sia. Halin. Raden, kade sing hati-hati Raden. Iya. Dan bilih kirang tanaga samat ya abdi 3 kali. Pokoknya mata. Nyamatnya in. Gatot Kaca lan Patih utusan tina negara Ujung Maruta nyata Lodrapati seret Sumedang banting pinandingan. Wait. Waduh, Sepatu. Cocok. Ternyata si Gatot Kaca sikuna abus pisan kana iga burung. Edan deh. panuju saja. Jelas. Jeung batuk jeung naon dulu itu kasiku iga burungna. Waduh, jurus Cidewek saja euy. Ah, Jurus Cidewek saja. Aku kan tadi dipakai. Oh, ha? Tadi dipakai kok. Udah can gelut dewek na oge. Macam. Gan samat abdi gan. Cicing ulah cicing. Boleh. Coba maju pati huda pati. Ya kendera. Sop dagen. Pilas stiker sayang tumambarang. Watek wantos Gatot Kaca dudu wong samanea. Patih barang badeng ngarontok hingga dijaweng pananganana, diledot ti hanap hingga nangkarak, bisiku angena nyatana ku ajian Braja Musti dikepet sakaligus ngajengkeng sapisan di payun Gatot Kaca. Weh, sak ye. Weh. Kumat. Bang ajar bija. Kan ku abdi tuman Iya, sia. keun ku dewek ya. Uluh. Anjir ningang batu deui aing. Si beungeut heula atuh isuk-isuk teh. Gue kan neuleuh. Aduh, hampura we monyong dewek teh ceunul. Gila-gila keting ya kan. Aduh, nuhun Raden. Nah, geuning ganteng ngarenghap. Waduh, kalepasan teuing cebot. Ipati dipun jama. Atuh puguh we. Angeunna langsung ku siku make gerakan dongkari. Langsung dikepret dulu karena beungeutna. Tutung gitu mode tampiling dewek gitu teh harita. Oh, oh, tampiling dewek teh kitu. Pesanan piling naon, Kang? Hah? Pesanan piling naon? Bahasa nampiling bancet. Allah. Pasti, Kang. Oh, jeprot ai keweweng waduh. Pregege. Jeung ngelel jeung ngebudah. Pasti, Kang. Anu katincak ku kuring teh kitu. Oh. Aduh. Kumaha atuh Raden parantos kieu? Balangkeun paman. Sae Alik.
lajeng ieu Patih Lodrapati dibalangkeun nganget tanaga Gatotkaca anu tina waktus eta nganget tanaga batinia hingga ieu patih kumelayang di Geganawiati mangke bakar ragrag di payunun rajana di negara ujung Maruta. Woi. Paman, Aduh, nuhun Raden mangtiasa salamet. sawang juga. Eta teh serat kangge Kangjeng Ibu teh parantos. Oh, teu acan kasangakeunna pugu dipegat di jalan teh. Ieu, bangat urang sami-sami deh lumampah ka pinggandani deuheus ka Kangjeng Ibu. Sumuhun kulan wilujeng we atuh abdi mah bade wangsul deui. Dek bieu mah. Bade wangsul deui we kulan. Abdi mah hoyong ngiring ka cu kumaha geletuk batuna ke jeburu caina sih. We tanggung jawab. Kudu sarua ieu pikiran teh. Lamun urang milu ka itu ka babawang kena. Leuheung lamun dinya euy. Naon ieu? Gantu. Barang nuju aya dina riungan di satengahing alas Pinggadingan Cala. Sapratanepun Bima anu lumampah jatana tim lajang tengah margi ngabujeng ka melajang tengah Gatotkaca parantos daya. Nya kiwari bade ka Pringgandani atuh puguh we ningali Gatotkaca Sumitra Astajingga Dawala Bima langkung kekerot nafsuna nu taya papadana. Hanu tina waktos eta ngagidir kayana. Raden, Kaulah. itu tinggal tuang rama. Yo dawala Gusti tobat. Kumaha Gusti kieu? Nyumput deui dawala nyumput deui. Aduh. Edan. Aduh, tobat. Putra Gatotkaca ngaturakeun semua bukti ku heunyuk pancringan Kangjeng Rama. Edan. Dawala karunya diletenya. Oh, cukup aing dawala. Cingkiat we juragan. Aduh, ieu teh naon rakarya? Cing, siap. Aduh, Gusti ampun, Gusti. Kurang ajar binatang. Hanas aing. Geus kabejakeun ka mana-mana. Aing dek bebesanan jeung si Jenet. Kari-kari ayeuna dibatakeun. Tenyo, Sumitra. Kaulanun. Mana surat? Kaulanun. Surat mana? Aduh, ampun teh ieu kaulanun nyangakeun. Gerakan. Ampun teh. Balik siap. Kaulanun kulara kari Balik. Aduh, Raden Cingkiat Gatotkaca. Ampun teh. Aduh. Naon ieu teh Kangjeng Rama? Tenyo. Tenyo ieu surat. Buka. Sarayana. Baca. Sarayana. Aduh. Tobat. Kaharti. Aduh. Geuning ieu teh ngabatalkeun Paman Arjuna. Kabaca. Tupino ama Edan siap. Wah pati-pati si Arjuna ngabatalkeun lamun siap bener kalakuan. Mana kitu ge sia teh bener kalakuan. Bener ampun. Tobat. dawala tenyo Gusti lain dawala. Kumaha atuh geus kieu mending balik wae kitu. Balik ke urang laporan ka bapa deui. Gan Cingkiat we dan Urang ngajar teh sudi abriga-brigan teh suka aprak-aprakan ai. Boga anak edan. Boga anak ngerakeun. Panas geus kabejakeun ka mana-mana dibuntang dibanting we. Ya.
Waduh tobat ama ampun lajeng ye Gatot Kaca dipalangkeun ditotokeun kana kawir anu tangguh. woi aduh tobat ampun Waduh, ampun itu Kangjeng Rama ngudag deui ampun ama ampun lajeng Gatot Kaca ngablesat kawang-awang mabur. woi edan yakin si Gatot Kaca boga dosa mun kitu masalahna ngejat anakna indungna baik daek teu daek ieu pangna si Gatot Kaca melanggar mahkamah ka si Arjuna moal teu didikan ti indungna apa si Purbakesa digisik indungna baik Itu kayaanana Gatot Kaca anu kabur ti payuneun Bima teu wantun mulih ka Pringgandani teras apruk-aprukan bari sasamat kapergiwa sareng ka Arjuna naon anjeun deui sabab pangna dugi ka ngabatalkeun perkawis nikah. Parantos hampir 2 minggu ti harita kajadian Gatot Kaca teras liliweungan anu tina waktus eta dugi ka Gatot Kaca notok-notokkeun maneh kana batu gunira ka ngandika aduh pergiwa naon atuh kasalahan kang nepi ka dibatalkeun perkawis nikah paman Arjuna naon kalepatan putra Gatot Kaca pangna dugi ka dibatalkeun perkawis lengpangan dosa temenan ka Kangjeng Rama dosa temenan ka Kangjeng Ibu pasti bakal raheut manahna wayarna ieu kajadian dosa ka Kangjeng Ibu dosa ka Kangjeng Rama putra teh sanes ngejat sin dipaehan nanging teu kahartos dacan kapenak naon jadi marga lantaran Purwa putra dibatalkeun Bu tangtos ibu bakal raheut manah ku ieu kajadian jeung tibatan putra jadi jelema durhaka ti indung ti bapa leuwih hade paeh di satengahing alas Pringgandani salah batu anu lungkawing mentas supaya pangancurkeun awak kaula lajeng Gatot Kaca ngablesat kawang-awang Pileuyan dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler berang peuting lodong hiji pecang salapun awewe lalaki Paman Praja Musti Praja Wikalpa lamatan dentawi sesa sabta pangrungu bajing hiring tapak nenghala gerak kaluar tina wujud kaula teu sanggup hirup kaula teu sanggup nuluykeun hirup duriat anu sakieu mantengna kapergiwa kari-kari dibatalkeun jeung tanpa alasan anu leuwih kuat pergiwa birahi megatkeun pati bileuleyan geulis tegang pati ilang dunya sawarga kunawi hayu papatan patah perlaya bulan 14 tegenek temalek baluh bang timur jalan ke desa Sapuan lajeng Gatot Kaca nyiroroti awang-awang notongkeun sarirana kana batu
jembatan Gatot Kaca anu hancur kalah batu anu ngajadi koral ditabrak ku mastaka Gatot Kaca. Malum Gatot Kaca mah da puguh parantos kenging gemlengan di sawarga Maniloka waktu dina yuswa naon 3 tahun satengah kayaan di sawarga Maniloka kalah batu ngajadi koral ampun. Gatot Kaca emut kana nyatana ieu keris anu aya dina sangkenga nyaeta inventaris negara keris gagak rancang lajeng dicabut ku Gatot Kaca. Ieu inventaris negara sasat anu salilana teu jauh ti kaula gagak rancang panuhun menta supaya diputuskeun we riwayat kaula dina waktu ayeuna. Pileuyan pergi wa paman Kangjeng Ibu Kangjeng Rama. Wait. Waduh, tobat kalah milih. Gatot Kaca lami-lami lieur kaayaanana dina emutanana. Ngalumuruk lir kapuk kaibunan lir kapas kaujanan. Nyatana teh emut di bumi alam. Istuning ngalangerak. Barang Gatot Kaca nuju teh emut kaayaanana. Saha deui atuh anu nyaksi kana ieu kajadian lintang ti Sang Nalendra Prabu Batara Kresna anu ningali ti awang-awang ti tata. Hingga ieu Prabu Batara Kresna lungsur ka handapnya tanaka alas pinggan digasa. Datan niratanga demam. Datang nirat tangan deman dengan pagulingan rana tene ira samya prata tene rasamya prata Gatot Kaca Arjuna atuh da moal oleh kieu kaayaan jagat raya Pramudita lamun anjeun masih keneh keukeuh kapangaruhan ku kumayana. Tapi kateu bisa misahkeun mana pribadi mana hukum. Arjuna ieu panganepi ka kieu teh alatan Arjuna kapangaruhan ku kumayana. Gatot Kaca. Wah, apa karena kejadian ti mimiti nepi ka ayeuna. Teu pantes hiji sinatria anelan bangsa. Ka mana negara nepi ka notog-notogkeun maneh di leuweung alatan dibatalkeun kawin. Teu ridho gua. Teu narima kana kanyataan Gatot Kaca lamun kitu. Tapi percaya karasa ku ada puguh uwa ge ngora heula baheula leuwih ti kieu malahanan kapelet ku awewe teh. Kalaman. Wah, saruba ka bisa bela. Kalau jadi anak lintang ti uwa. Kasep Gatot Kaca. Waras teu meuni jati teu makaning waras waluya. Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Cager aja. Lilir yang merbangun kayang impen sarengalinuran. Lilir yang merbangun kayang impen sarengalinuran. Ngalinuran. Waduh, tobat gua. Wah, ampun, wah. Kunaon?
Gatotkaca sing tibatan putra hirup di alam dunia kedah nandangan prihatin anu model iki mangga gerak kaluarkeun cakra udaksana gerak temak putra nah Gatotkaca kawa teh nganggap jaga ampun nganggap tukang maehan jelema kawa komo bari jeung kapan hidup teh anak gua teu sanggup putra hirup di alam dunia naon sabab aduh ampun ampun naon sabab tuasa nyangemkeunana itu Gatotkaca nya poek pikiran lamun kitu atuh mubadir meureun ngulik pangarti ti leutik ngotek tak pangabisa ti budak nyusul ilmu ti lelemu teh mana buktina satria kapan kumaha didikan para wiku kawas lain satria kapan kudu kuat rohani kuat jasmani karek ku sakitu eta karek menang cocoba sakitu nepi ka prihatin epes meer atuh kan tenan gitu kan sadaya-daya teu cukup ku sadaya-daya manusia diwajibkeun ikhtiar timalah geus teu kudu nyarita deui apa ting miti nepi ka ukasan aduh ampun kedah kumaha atuh putranya waktu sayeuna jeung tibatan urang hirup kitu mah nepi ka notok-notokkeun maneh alatan di bedokeun kawin mending urang lalajo ieu nongton naon urang lalajo nu seserahan nongton anu seserahan nya sa Mandra Komara putra Nasuyudana bade nikah kasa kaputrana Arjuna kakasih Dewi Pergiwa tobat wah his kadieu gawe nafsu naon ieu teh pangluwi ka kieu pangna Gatotkaca dibatakeun teh sabenerna mah Arjuna teh geus narima di panglamar ti nagara Astina tobat kadieu cicing manasan teh maden kieu tobat dek naon iraha seserahan wa enjing dinten Sabtu dirapalanan teu aya deui dina waktu ayeuna putra anu bakal ngahajam megat anu seserahan dek naon dek diamuk his kekelan ulah waka naon alatan tuman isna da itu mah teu salah teu salah itu mah puguh dek kawin teh anu lengoh teu boga kabogoh acan kapan aya faktana surat ngabatalkeun waduh tobat namun erang ke dina surat kabar jelegur poe Sabtu kajadian nu seserahan dipegat celengkeung dina surat kabar poe Senen Gatotkaca ngajeblag Gatotkaca amuk-amukan anu seserahan nepi ka pabalatak diamuk ku Gatotkaca naon sababna sabab eta nu rek dikawin ku Mandra Komara teh urut kabogoh Gatotkaca dari Gatotkaca teh panaseun nah pantes salaku keamanan negara nepi ka kabejakeun ngalawan naon maehan jelema alatan kabogoh di ruwet batur dek di kamana dek di bawah jeung Komara teh atuh dek di kamanakeun di bawah jeung Komara teh nepi ka amuk-amukan alatan wanita ceuk mending oge hiburan urang lalajo